Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 11 kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pakan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dong dong pes. Harita lamsijan guragiru kacai pikeun ngodoan salat subuh. Najan bari kaberangan oge tapi daripada henteu sama sakali. Mudah-mudahan we bisa keneh meunang ganjaran tina niat hadena. Kitu nu ayana pamikiran lamsijan waktu harita. Alatan subuhna kaberangan. Maklum pentingna tas dikekepan ku makhluk geulis ti alam jin nyatana Nyi Patimah. Sarengsena salat subuh si Lili tumanya, "Jan, ari ente bagian jalur ka sakola mana ayeuna dagang Jan?" "Ah, rek nyobana lawe ka Cibanten Li. Susuganan ayam milik belah dinya. Tapi balik nama rek nyempang heula we kaburatna. Pedah poe kamari teh nitah nyimpang. Sugan we atuh aya orderan gede." "Nya sok atuh cobaan sanu nyaho ari milik jalma mah. Tenang we ari masalah buku mah. Ke urang anu ngayakeunana rek sabarapis namanya." "Nya siap Li. Ke dibejaan ieu nya ku urang ari aya orderan loba mah." Cik lamsijan bari dangdan rapih naker. Nu saterusna sanggeus rengse saged dangdan. Kira-kira setengah 8-an
Lamsijan miang dina motor Astrea Setar ngajugjug ke arah Cibantenkeun. Panasna sinar sang surya terjadi panghalang pikeun Lamsijan dina enggoning nyiar rejeki neangan pangupajiwa. Nah hatena pinuh ku tekad anu kuat sabab dirina hayang ngarobah nasib sangkan hirupna teu balangsak teuing, sangkan hirup teu kokoronyoso malarat teu rosa, sangkan hirup teu keuna ku paribasa iluk-iluk tinggal tuur erang-erang tinggal bincurang dahar isuk henteu sore. Meungpeung aya jalan usahana najan ukur ngajalankeun ngajualan barang anu batur, tapi pikeun Lamsijan mah teu ieu jadi pikiran. Dan penting nama aya hasil nawe ngarah bisa neundeun pikeun sampeureun engke jaga. Kitu tekad jeung pamikiran Lamsijan. Di sakola desa Cibanten juga biasana Lamsijan nepungan heula kepala sekolahna pikeun menta idin. Ngan hanjakalna nasib poe eta mah pikeun Lamsijan kurang mujur. Sabab pihak sakola Cibanten teu mere izin. Ari alasanana mah cukup asup akal. Dumasar kana kewajiban ekonomi para kolot murid. Kitu numutkeun katerangan kepala sekolahna. Dihareupeun panto gerbang sanggeus kaluar ti sakola desa Cibanten. Reg Lamsijan ngarandeg heula bari mikir panjang pikeun nangtukeun lalampahan satuluyna da sabab buku can laku kajual. Duh, kudu ka mana deui atuh aing ieu dagang. Jaba karek oge jam 10 ieu teh. Can dahar deui beuteung ku kurubukan geus seng deusian. Ah, hayang nyaho rek nyobaan ka Cimindi we heula sugan laku. Kitu akhirna Lamsijan tuluy ngageleuyeng ngajalankeun deui motorna nuju ke arah Cimindikeun. Di jalan anu teu pati gede Lamsijan mengkolkeun motorna kabeh kenca. Sabab di dinya pisan aya sakolahan SD teh. Kabeneran di hareupeuna loba tukang dagang dahareun. Jadi Lamsijan bisa ngareureuh heula bari sakalian meuli goreng cau keur ganjal beuteung. Lamsijan diuk dina bangku plastik gigireun si mamang tukang dagang anu keur tonggoy ngagoreng nyeunan gorengan. Kadenge Lamsijan tumanya ka si tukang gorengan. Sabaraheun goreng cau mang? Sabarahaan maksade mang? Ah, biasa we 250 perakan jang. Sok gerata meungpeung haneut kene. Ek jeung kopina moal jang. Cek si mamang tukang warung. So akrab pisan ngomongna teh. Nya sok mang, jieunkeun atuh mangnya. Kade kopina ulah digulaan, caina setengah we mang. Atuh pahit pisan beureunan jang teu digulaan mah. Jaba maning ngirit pisan caina oge ngan setengah geuning jang. Atukeun wae mang da biasa ieu pahit mah. Meh sarua jeung hirup ongkoh karasa pahitna. Tembak Lamsijan bari seuri leutik. Sementara si mamang tukang dagang tuluy nyodorkeun setengah gelas kopi pahit pesanan Lamsijan. Sok tajang dileueut kopina meungpeung haneut. Arek ka mana kitu ieu teh meuni ginding geuning kieu jang? Arek ka mana jang? Cek si mamang bari nanya ka Lamsijan. Ieu teh rek nepungan kepala sekolah mang. Sugan we aya. Nyarek naon kitu jang ka kepala sekolah Cimindi? Eta rek minta izin keur isuk dagang buku di dieu. Rek dagang buku. Telat maneh mah jang. Karek oge kamari pisan. Aya anu bajar di dieu jang. Tapi ketang bisi rek dicobaan mah teu naon, dicoba naon salahna jang.
Da milik jalma mah beda-beda. Ngan mangga bejaan kamari teh geus aya bajar buku di dieu teh. Leng Lam si Jan jadi ngahulang waktu ngadengi omongan kitu ti tukang gorengan teh. Oh, ari sugan can aya nu dagang mang moal tulus atuh mang da sing maksa oge percuma da meureun moal payu. Ciri-ciri jalmana kumata mang anu muka bajar di dieu mang? Ari jalmana mah jangkung hideung, bukna galing, bewokan, tuluy make motor Supra plat D jang. Oh, atuh moal salah deui. Eta mah pasti balad urang mang. Nyakeun we atuh lah. Kesugan aya milik deui ti nu sejen mang. Jadi ieu sabaraeun mang? Gorengan 3 tah ditambah kopi pahit setengah gelas mang. Lah, ulah teuing dibayar jang. Kopoe. Mamang mere eta mah jeung ujang. Jig we rek usaha deui mah didungakeun sing gede milik jang. Cek si Mamang tukang dagang teu daekeun dibayar. Malah nu puguh mah kalah pangmungkuskeun 3 potong deui goreng cau pikeun mahanan Lam si Jan. Jadi ngarepot kieu mang. Naon dieu teh mang? Lain naon-naon jung bawa. Hafal Mamang oge si Sujang teh karek oge erek dagang teu payu-payu sok bawa tah lumayan jeung anjal beuteung jang. Oh, nuhun atuh mang, nuhun. Harita Lam si Jan jadi ngarasa aneh ku kabageuran jalma anu panggih oge karek harita. Sanajan manehna keukeuh rek mayar, tapi jadi pakeukeuh-keukeuh sabab si Mamang tetep nolak hayang mere. Akhirna Lam si Jan nganuhunkeun, "Aduh, hatur nuhun pisan atuh mangnya. Pamugi ku Gusti digentosan kuno langkung-langkung ti sae mang." Amin, amin. Nya jang sami-sami jung. Cek si Mamang mairan. Nu saturina Lam si Jan pamitan lantaran waktu geus beuki beurang. Daek teu daek, poe eta mah Lam si Jan balik tanpa menang hasil. Padahal samemehna manehna boga kapercayaan diri yen usahana pasti moal jauh beda jeung poe-poe anu geus kaliwat. Tetela geuning, ari kanyataanna mah teu sagampang kitu wae. Da kitu cenah ari manusia mah ngan ukur bisa usaha jeung ngarencana. Sedangkan ari hasil nama angin Gusti anu nangtukeun. Tapi kilang kitu oge Lam si Jan masih keneh boga arep-arepeun keur poe eta mah. Nyaeta rek nepungan buratna. Nah hatena ngaharepkeun aya jalan pikeun ngarintis usahana. Malah mandar dirina bisa ningkatkeun taraf kahirupana. Laju motorna kebat nuju ke arah Cimerakeun. Ngahaja poe eta mah manehna teu neangan deui sakolahan pikeun dagang poe isuk. Kusabab waktuna bisi sore bisi kaburu soreun. Dina wanci kasorenakeun kira-kira tabuh opatan. Lam si Jan laju miang neangan alamat imah buratna anu ngajenggleng dina kartu nama. Tetela waktu nanyakeun di simpang 3 teh kabeh oge teu bireukeun deui ka buratna teh. Atuh dina maluruhna oge teu kudu hese capek. Malah teu kungsi 5 menit oge Lam si Jan geus anjog ka hareupeun imah gedong sigrong. Sakadapan Lam si Jan jadi garo-garo teu ateu nalika diparengkeun deui rek asup ka imah anu jiga karaton. Kayaanana teu jauh beda jeung imah agrengna milik Neng Eis Patimah. Samemeh mencet bel Lam si Jan ngagerendang heula. Duh, asa era ieu teh. Moal kitu diusir deui mah jiga ku bapana si Neng Eis. Tapi asa piraku da buratna sorangan ieu anu nitah ka dina oge. Ngeunah teuing jadi jelema beungarnya. Mobil oge meuni pabalatak. Itu meuni aya kana genepna di garasina.
Sabot keur ngagerandeng kitu di jeroun pagar teralis saurang lalaki tengah tubuh anu mawa parang nyamperkeun. Atuh harita Lamsijan jadi mundur ku sabab panyangkana si bapa teh rek narajang ngadek ku parang ka manehna. Sing tenang Pak, tenang. Abdi mah sanes maling Pak, sanes jalmi jahat Pak. Tenang Pak. Cek Lamsijan anu undur-unduran. Sedangkan si laki tengah tubuh maju bari ngangkat leungeun anu nyekal parang. Atuh nempo kitu mah Lamsijan jadi ruas hareuheunakeun. Mangkana manehna gentak muter badan bari langsung rek birat lompat. Tapi karek oge salengkah erek lompat si laki tengah tubuh gegeroan. Reka mana Jang? Reka mana? Jika rek lupat kitu geuning ulah sieun Jang. Kuring mah mawa parang sote tukang kebon di mana buratna. Kabeneran ayeuna geus obat jukut Jang. Hei Jang. Hei. Ngadengi kitu Lamsijan jadi tetulus lompatna. Bari nyengir semua era Lamsijan nyarita. Oh, Ari Sugante tadi bapak rek nyerang kuring Pak. Hanas bieu teh meuni geus soak kuring teh Pak. Nyalain atuh Jang. Piraku rek nyerang jalma teu pupugu. Emangna jalma owah anu keur edan. Ke. Ari Ujang rek ka mana jeung rek ka sakitu Jang? Cek si bapak tukang kebon. Bari neundeun parangna kana luhur tihang pagar. Abdi teh bade kaburatna Pak, maksudna mah aya teh nya kinten-kinten na buratna. Pangnyarioskeun we punten Pak. Abdi Lamsijan kitu, hoyong tepang sareng buratna. Oh, si Sujang rek kaburatna. Nya aya atuh burat mah. Ongko teh tadi oge. Geus pesen si ibuna. Hayu atuh Jang, tuturkeun bapak milu ka jero. Da teh tadi mula buratna teh bebejian ka bapak. Ayo Jang. Kitu pungkasna cek si bapak tukang kebon. Sedangkan Lamsijan tuluy nuturkeun. Nalika nepi ka teras hareup, Lamsijan tuluy dititah asup. Sok ka dieu asup Jang. Diuk we heula nya. Cing dagoan sakedeung. Si ibuna keur mandi heula cenah tadi teh. Cek si Mamang tukang kebon. Sementara manehna mah tuluy kaluar deui ninggalkeun Lamsijan. Anu masih kene ngajanteng sorangan digireun kursi mewah can ka wanian diu. Sabot keur ngajanteng kitu teu dihaja. Mata Lamsijan ngareret kana foto kulawarga anu nabing dina dingding ruangan tamu. Gebeg deh. Lamsijan kacida ngagebegna. Waktu nempo foto saurang lalaki anu nangtung katuhueun buratna. Matana setengah dipolototkeun jiga nu teu percaya. Sabab si lalaki anu aya dina foto teh geuning bapana Neng Euis pisan. Malah saking ku kagetna Lamsijan nepi ka istighbar nepi ka 2 kali. Sedang anu kencaeunana rasa kaheranan Lamsijan. Sedangkeun anu kencaeun buratna rasa kaheran Lamsijan teh eleh hebat. Sabab si foto teh mirip pisan jeung dirina sorangan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah, sahana buratna eta bapana Bois teh nya. Bapana Bois Fatimah atawa mirip pungkul kitu. Jeung deui itu gigireun Bois aya foto anu mirip pisan jeung aing. Nah saha atunya? Duh, asa moal pipalekeun kayak kieu carana mah euy. Aduh. Nalika Lamsijan keur ngagerendeng kitu, trojol teh. Buratna norojol di tengah imah. Bari make samping anduk keneh. Atuh kayaan jajantung Lamsijan beuki ngageder hebat we. Komo
waktu nenjo mulus sampulurna kulit buratna jeung base buukna katurug-turug kumancungna gunung sakembarana anu rada badag Surabaya susu badag rada gaya rarasaan Lamsijan bekiting sariak we surser si otong anu aya dina jero kolorna rada kahudang saeutik nyed maklum atuh kapan buratna teh umurna paling oge karek nincak 35 tahunan masih keneh neuh Lamsijan beki samar pola bari hatena mah muntang tulung kanu kawasa sangkan dikuatkeun nahan godaan utama nama sangkan si otong ratu antung-antungan wae. Ya Allah Gusti kuatkeun abdi tina nampanan ieu gogoda. Abdi yakin ieu buratna pasti kesepian. Duh cilaka asa mending dijauhan kayak kieu mah. Tapi mudah-mudahan we panyangka abdi teh lepat. Ya Allah. Nusa terusna kadenge buratna cumarita dibarung ku imut anu beda teu jiga ari dirina keur di sakola beda pisan sikapna. Enjan sok calik atuh Enjan ke antosan sakedapnya ibu bade diacuk heula sok antosan di dinya tah. Lamsijan ukur unggek bari gugup terus diuk na koresi najan na uteukna timbul ribuan tanda tanya jeung ribuan bayangan-bayangan ngabayangkeun saha salaki buratna ngabayangkeun saha na foto anu mirip jeung manehna malahan teu kagok kabayang oge kana sagarupa bentuk anu aya di tukangan anduk anu keur dipake ku buratna. Nalika Lamsijan keur ngahulang dina koresi teu lila torojol saurang ibu-ibu pembantu jiga nama datang bari mawa inuman bari dibakian jeung satoples dahareun rasa coklat. Sok Jang dileueut tacain aja. Mangga mak hatur nuhun mak teh Lamsijan. Teu kungsi lila oge torojol buratna geus norojol deui bari make papakean anu alus siga we wanoja can laki rabi masih kene lelagasan ari geus dangdan kitu mah jiga can aya umuran. Satuluyna buratna diuk pareup-hareup jeung Lamsijan bari pok nyarita. Enjan tah ieu imah ibu mah ieu sok ulah kararagoknya bisi Enjan aya perlu atau aya pangabutuh rek ngahajakeun ulin mah datang we ka dieu da moal disasaha ieu jeung moal aya naon ieu geus aya info encan dipercetakan buku teh Jan. Nu mawi teu acan Bu kumargi abdina oge teu acan badanten sareng rerencanganna Bu. Eueuh nah kitu geuning Jan puguh ibu mah ngarep-ngarep di dieu ngarep-ngarep pisan di dieu teh. Jadi kieu maksud ibu mah Jan lamun misalna Enjan geus puguh mah nyaho ka percetakan hayu jeung ibu kadituna dibarengan nya bari balanjana sakalian lah da mobil mah aya ieu tinggal make tangke ari geus puguh loba bukuna mah ibu rek meuli toko jeung pakaian Enjan sangkan boga toko buku jadi Enjan teh dagangna ngarah teu kukuriringan ka sakola cukup di toko kitu ta Jan. Lamsijan harita kalah katungkul semu bingung sakitu kasempetan geus nampe hareupeun oge manehna can bisa nangtukeun sikap sabab hayang nyaho heula ngeunaan statusna buratna lalagasan atawa janda atau memang boga salaki jeung deui Lamsijan hayang nyaho ari bapana Bu Uis anu aya dina foto sahana buratna eta teh. Ih ngadon ngalamun Jan. Yeuh. Kumaha Bu?
Ulah ngalamun wae atuh. Henteu bun teu. Ibu bade naros Jan. Bade naros naon Bu? Ari enjan bisa kana mobil teu Jan? Cek Bu Ratna. Henteu Bu. Bujeng-bujeng nyenak mobil. Motor oge abdi make nging nambut anu rerencangan Bu. Walon Lamsijan. Tapi justru ku ayana jawaban kitu, Bu Ratna kala karek mere motor segarupa. Oh, berarti motor anu sok dipake dagang teh anu babaturan ya Jan? Muhun. Hih, atuh, mun bebeja ka ibu ti kamari-kamari. Tuh, motor mah aya tinggal pake jung mere jeung enjan. Atuh, Lamsijan jadi tambah bingung di tawaran motor ku Bu Is teh. Ongkoh ngarasa tanda tanya, dumeh kapan wanoh jeung Bu Ratna teh karek oge sabaraha poe ka tukang. Tapi mending geus bager jiga ka jalma anu dilawawu. Geus wae pake mah tuh. Geus wae pake tuh motor anu basa mangkuk narek dipaling teh geuning. Tetara dipake ieu. Atawakeun wae ketah anu eta mah. Kajen isuk ibu rek meuli we nu weuteuh pikeun enjan. Hayang tina merek naon motorna Jan? Cek Bu Ratna bari neuteup antep ka Lamsijan. Aduh. Panginten bade ngemut-ngemut heula we Bu. Da ongkoh teterang merek motor naoge abdi mah. Teterang merek lah. Kitu alasan Lamsijan nolak secara halus teh. Ulah sok loba teuing pikiran Jan. Hayu Jan urang mangkat ayeuna mah urang ka dealer pikeun milihan motor ku sorangan ayo diantar ku ibu. Hapunten Bu, hapunten. Sanes berartos abdi bade nampik rejeki Bu. Tapi pan abdi teh kedang ngemut heula. Kajabi teh eta aya deui bujengeun ieu teh bade ka sakola sanes Bu. Oh, nya terserah enjan atuh ari kitu mah. Tapi wayah nanya, isuk mah jemput ibu ka dieu, kade ulah poho. Cek Bu Ratna ujug-ujug ngomong kitu, ngajadikeun Lamsijan tambah bingung. Mohon insyaallah Bu. Pamit aya wagelan abdi kade deui Bu. Nu satuluyna Bu Ratna cumarita deui, tapi katempona leuwih daria tibatan tadi. Jan, ieu kupingkeun. Ari nu sabenerna enjan dititah datang ka dieu teh. Ibu aya caritakeun ka enjan anu kalintang pentingna ieu teh Jan. Tapi samemena enjan tadi merhatikeun teu kana itu foto lalaki tuh anu sarimbag mirip jeung enjan. Tanya Bu Ratna bari nunjuk kana foto lalaki anu ginding anu mirip pisan jeung dirina. Mohon Bu. Salarasna saha atuh eta teh? Nah meuni sarimbag-sarimbag teuing jeung abdi Bu. Jan, bisi enjan hayang nyaho. Eta teh salaki ibu anu maot 3 tahun ka tukang alatan tabrakan. Tapi kunaon atuh sagalana mani mirip pisan jeung enjan. Ibu mah terus terang we ku ayana enjan ayeuna. Rasa ibu teh salaki teh asa balik deui. Jadi asa hirup deui kitu Tanjan. Kitu cek Bu Ratna bari nyuuh dina pingping Lamsijan. Saharita mah Lamsijan teu bisa ngomong nanaon. Lantaran keder dumeh teu dinyana manggih pangalaman jiga kitu. Uteukna bingung alatan nu kadua kalina dipanggihkeun jeung jalma anu sarimbag. Kaasup Neng Eis Patimah anu sarimbag jeung Nyi Patimah ti alam jin. Ayeuna dirina sorangan anu sarimbag jeung almarhum salakina Bu Ratna. Lamsijan bingung, tapi teu lila bingungna, gancang ngawanikeun maneh tumanya. Dupi carogi ibu teh namina saha kitu Bu? Sareng itu anu belah katuhun ibu pamaget saha eta Bu? Ngaran almarhum salaki ibu mah Lam Alip Sujang.
Terus tuh foto lalaki anu kateuhun ibu mah eta teh pun adik ti Cijulang ngaranna Daud. Barang ngadenge kitu, Lamsijan jadi seuri maur. Aya rasa getir, aya rasa pait jeung aya rupa-rupa bayangan anu bakal kajadian ka hareupna. Kusabab ayeuna mah jentre pisan. Yen neng eus Fatimah teh geuning mangrupakeun alona ti Bu Ratna. Jan, ti mimiti ayeuna namanya Jan ulah manggil we ibu. Sebut we ngaran ibu, ngarah teu kararago. Sanajan ari umur maknya Jan teh sahandapeun neng. Tapi da abdi oge karek 31 tahun can kolot-kolot teuing atuh Jan. Kitu cek Bu Ratna nyaritakeun umurna anu teu jauh beda tina panyangka Lamsijan. Sementara harita waktu beuki burit wae. Panon poe geus ti teuleum kana jero lautan. Nu aya ukur sumiratna layung koneng anu ngahias langit ngabentang ti tungtung wetan tug nepi ka tungtung langit beh kulon. Dina dangkat harita, Lamsijan harita undur diri ti imahna Bu Ratna. Bari dina kayaan can puguh rek kumaha pitungkasna. Sedangkeun dina waktu nu sarua, tepatna di imahna Neng Euis. Pa Daud anu jadi bapana Neng Euis harita kerja motrot. Bari nyang hareupan si Hamid jeung si Badrun, dua preman bayaranana. Kayaan dua preman eta estu teu jauh beda jeung pasakitan anu didakwa di hareupeun meja hejo. Tapi nalika Pa Daud rek nyarita, na atuh ari ujug-ujug eulo waktosna kabujeng see wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.